Ance badai nampilkeun drama nu judulna Korban Depok. Kampung Aston teh kampung anu terkenal karena jamina ramah-ramah, tentram, adem, sareng jarang aya masalah. Tapi saminggu ieu kampung Aston jadi garandeng jeung teu nyaraman kusabab aya 2 orang kota anu nembe pindah. Anjing aing menang deui. Anjing aing mah kumaha we? Ayeuna hayu lah gas. Hayu. Anjing aing menang. Aing ge menang. Heunya geus sabar rahasia. Aing menang 2 juta. Aing mah karek 1 juta. Kumaha we? Main deui lah. Hayu lah. Hayu lah. Karusuhan 2 orang kota eta ngaganggu ketentraman kampung Aston. Duka atuh tinggal lihat. Yuk Ece. Naon aya naon ieu? Teh rame-rame ka warung urang aya naon? Adi kan. Temen kemarin ke garaneng wae di darinya. Buka raneng kena culi. Apa RT? Ayo atuh tuh ayo. Bisi ngadarep ku Ayo. Anjing ngabeak saldo. Anjing nu aing geus sarua kumaha we? Dinya mah kabang emok. Aing masih ditani ka ieu mah. Geus bae tadi cenah mah kuatnya we. Ayo atuh gas. Ayo gas. Beak. Samentawis heta ibu-ibu atas laporan ka Pak RT. Geuning aleueuh. Mana buta raya? Kita balik deui. Yuk balik. Dua orang kota eta teh tos kosok nambut ka Bang Emok di kampung Aston. Atak mau aneh diri. Assalamualaikum. Badai namut. Acis, mangga buka lebar. Mun. Bu, bari namut sabaraha? Anu 5 juta. Paminu kamari kumaha nya? Anu kamari ge ditawar anjing. Nya, anjing gua abdi ditagih nya. Mun. Mangga ye tanda tangan heula. Atas bebat aja Bu. Atas. Nuhun Neng. Mangga Bu. Dua orang kota eta ngadepo deui di isuk-isuk nepi ka peuting, nepi ka marana stres gara-gara kurang sare. Anjing ngawe wae. Nah, aing ge wae. Coba cantik tahu nama Imo. Itu anjing Bang Imo. Ayo. Eh, kamarana hei. Duh, ibu kudu bejakeun ke Pak RT. Pak, Bu. Eno nih. Iya, Pak, abi teh lagi acis kan sok depo di ditu. Oh, aja tiga ibu-ibu anu ngawal kosan. Iya, Bu, tadi abi teh lagi acis kan sok depo di ditu. Ayo silakan, Bu. Ada sok. Oh, Tilu poe di pelarian 2 orang kota eta teh teu kapendak. Tapi aya salah sahiji warga nu ningali 2 orang jalmi. Open. Orang
Kurang bayar. Dua orang tete dijanda ke bumi PRT, kangnya diserahkan ke petugas rumah sakit. Sekian di orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.